Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Mbah Camati Sakti netep ke Aji Sutra bari merhatikeun pangawakan Aji Sutra, ngehkeh seuri bari terus nyarita deui. Mun memang bener ilaing boga tekad jeung kahayang kitu gampang teu euy nya. Bagus di ayeuna jadi murid dewek teu, ku dewek bakal dilatih ilmu silat nya. Kabeh ilmu dewek ditamplokeun ka ilaing Aji. Kumaha daek ilaing jadi murid dewek teu euy. Aji Sutra ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir, narik napas panjang teu lila terus nyarita. Tapi na mampu kitu kira-kirana Mbah Camati Sakti ngajadikeun diri kuring jadi jago anu sajati sakumaha anu diomongkeun tadi ku Mbah Camati. Kieu ye ari kudu mah ku dewek diomongkeun dijelaskeun ka ilaing Aji Sutra. Dewek kawilang jago kolot anu geus dilama kalangan di dunia kajawaraan euy. Malah dina waktuna anu moal lila deui dewek jeung si topeng mayit bakal ngawasan dunia kajawaraan. Sabab dina lambaran kahirupan dewek kakara si topeng mayit anu bisa ngelehkeun dewek. Kitu oge ilmu teh ukur beda salaput ipis euy. Dewek rumasa eleh tanaganya. Lamun seug dewek ngora keneh cantang tu make kudu eleh jajaten ku si topeng mayit dewek teh.
Kadenge disebut ngaran si Topeng Mayit. Aji Sutra leuwih buka diri ngajelaskeun kaayaan dirina anu nyata. Aya hubunganana ejeng laras anting pamajikan si Topeng Mayit. Geus meunang katerangan anu leuwih jelas ti Aji Sutra. Beuki bisa kaharti ku Mbah Camati Sakti yen Aji Sutra teh lanceukna laras anting pamajikanana si Topeng Mayit. Kadenge harita Mbah Camati Sakti anu nyarita. Amun ilaing ngamusuh kasih Topeng Mayit jeung ka adi sorangan nyatana laras anting, jelas ilaing salah deul Aji Sutra. Sabab dewek sorangan ngahaja euy di deukeutan tahnya jeung ditempel tah si Topeng Mayit teh. Sahanu nyaho engke dina hiji kasempetan dewek atawa ilaing mun jadi murid dewek bakal mampu ngagantikeun si Topeng Mayit euy. Hartina lain si Topeng Mayit anu gawas dunya kajawaraan. Nya nu matak maneh kalaku maha oge tetep salah deul Aji Sutra. Aji Sutra katingali harita tungkul mikirkeun caritaan ti Mbah Camati Sakti. Akhirna kapikir oge siga nama aya benerna omongan Mbah Camati Sakti. Sabab teu lila Aji Sutra terus nyarita deui. Memang aya benerna oge tah caritaan teh Mbah Camati. Kuring bisa ditarima gitu jadi murid Mbah Camati. Tangtu ku dewek ilaing bisa diangkat jadi murid deul euy Aji Sutra. Tapi dewek oge kudu dibantu ya ku ilaingnya euy. Nyaeta dibantuan ku ilaing ngeunaan maksud dewek anu keur ngalaksanakeun pancen di Topeng Mayit. Luyu jeung pamentana laras anting anu jadi pamajikanana euy. Nah aya pamenta naon kitu laras anting teh? Coba jelaskeun ka kuring. Sigana bae laras anting adi ilaing oge nyeri hate ku jelema anu ngaran Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Sabab manehna oge menta hadiah teh nyaeta menta sirahna eta dua jalma. Pikeun ngalaksanakeun atawa nyumponan ka hayang laras anting nya dewek anu meunang kapercayaan. Sabab anu dipikir ku si Topeng Mayit si Jaka Sinangling teh cenah anakna si Rawing. Geus bisa kaukur ku si Topeng Mayit teh cenah dewek cenah bakal mampu ngelehkeun si Rawing. Nu matak dewek anu dibere pancen. Kitu tah kumaha kaharti. Aji Sutra beuki katari ku sikep ejeng caritaan Mbah Camati Sakti si setan galunggung anu tetela menang pancen pikeun ngabinasakeun Jaka Sinangling ejeng Ayu Manganti. Sedengkeun Aji Sutra oge sarua ngarasa nyeri hate ku eta dua jalma. Kadenge harita Mbah Camati Sakti nyarita deui. Nu matak ilaing geus henteu kudu pusing-pusing nya loba pikiran deuleu Aji Sutra. Beungeus jadi murid dewek deuleu nya kabeneran dewek teu boga ahli waris euy. Upama ilaing geus nyangking sakabeh ilmu dewek teu mustahil deuleu ilaing bakal bisa ngelehkeun si Topeng Mayit anu akhirna ilaing jeung dewek apanan anu bakal ngawasa dunya kajawaraan. Kahati Aji Sutra ungeuk bari nyerengeh seuri. Pikiranana jadi sajalan ejeng Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Aji Sutra nangtukeun sikep pikeun jadi muridna Mbah Camati Sakti setan galunggung. Malah hatena kawilang ngarasa sugema oge. Sabab sarua milu ngarasa panuju ku pamentana laras anting anu menta sirahna Jaka Sinangling ejeng sirah Ayu Manganti. Sacara henteu langsung kan nyeri hate manehna ku eta dua jalma. Sarua bakal kaubaran. Aji Sutra neuteup ka Mbah Camati Sakti terus nyarita deui. Ngan kuring ngabejaan ye. Nya ieu mah mere gambaran bae ka Mbah Camati Sakti. Anu ngaran si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti teu bisa dianggap enteng ajen pangartina ki. Manehna kawilang jalma anu memang boga ilmu anu cukup.
Salian teh eta ki, eta dua jalma teh anak jeung minantuna si Rawing. Jadi teu bisa dianggap enteng ki dina ngabinasakeunana. Ku dewek memang geus kasakuan deuleu euy nya. Ngeunaan masalah eta mah Aji Sutra. Jadi si lain teu kudu make jeung salempang ji, teu kudu make salempangnya. Moal samata-mata dewek nyanggupan ngalaksanakeun pancen, upama dewek teu bakal mampu ngalaksanakeun parentahna si Topeng Mayit nya. Luyu jeung pamentanna laras anting adi si lain deuleu. Tapi ngan ukur ngomong ngungkul maki, kabeh jelema oge bisa. Saha bae jelebana pasti bisa. Kangaranan ngakukeun jago jeung luhur ilmu mah. Tapi ari bari jeung eueuh buktina mah keur naon ki? Aji Sutra ngahaja nyarita saperti kitu. Sabab manehna memang hayang ningali wawasan Mbah Camati Sakti anu cenah bakal jadi guruna. Jadi ilaing lamun kitu mah beunangnya, hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu deweknya. Ku dewek memang kudu dibuktikeun heula euy, ilmu anu kacangking ku dewek. Sabab eueuh hartina ilaing ku guru ka jelema anu teu begug naon-naon. Hade, ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun ilmu jeung kakuatan dewek deuleu. Mbah Camati Sakti nyokot batu segede peureup. Kangaranan batu sanajan segede peureup oge tangtu berat jeung teas. Eta batu segede peureup teh dikepeul terus dirames ku leungeunna Mbah Camati Sakti. Kajadianana memang mata kaget, batu teh remuk jadi bubuk teu beda ti tipung. Saterusna Mbah Camati Sakti ngadeuketan kalebah salah sahiji tatangkalan anu leubeut daunna. Dampaleungeun anu katuhuna meta ngahantem eta tatangkalan plak deus. Tatangkalan anu kabeunangan ku teunggelan Mbah Camati Sakti, daunna terus lagragan nepikeun ka ngarang-rangan. Anu leuwih kaget deui pikeun Aji Sutra, eta tatangkalan teh rubuh dina kaayaan rungkad jeung akar-akarna, tur dina kaayaan anu garing semu geheng. Aji Sutra bener-bener kaget anu lain dikieuna ningali wawasan Mbah Camati Sakti anu saperti kitu. Nyata tetela kabandungan ku sorangan Mbah Camati Sakti kawilang jago kolot anu hebat ilmu jeung kakuatanana. Mbah Camati Sakti ngareret ke Aji Sutra terus nyarita deui. Ieu kakara sabagian leutik tina ilmu dewek deuleu ji. Ku dewek teu kudu make ditembongkeun kabehnya. Ngan hayang bisa nyobaan eta tulang leungeun remuk diramas ku leungeun dewek. Bisa dicobaan. Geus ngarasa yakin ku kekuatan jeung elmuna Mbah Camati Sakti anu saperti kitu. Aji Sutra nyaho diri. Harita deku terus sujud di hareupeun Mbah Camati Sakti terus nyarita. Kuring ayeuna janji bakal ngabakti sarta nurut kanu jadi guru. Kuring kudu jadi jago anu bener-bener bakal mampu malaskan nyeri ka jalma-jalma anu nganyerikeun hate kuring. Kuring bakal jadi murid Mbah Camati anu nurut jeung ngabakti kalawan satia nepikeun ka irah bae oge. Kitu tah ki. Mbah Camati Sakti dina waktu harita ngehkeh seuri bari nitah cengkat nangtung ka Aji Sutra terus nyarita. Menges botong make jeung duku sagala rupa deuleu ji. Dewek nekadkeun dina hate bakal nurunkeun sakabeh ilmu dewek ka ilaing euy. Singada bae memang geus kieu meureunannya kuduna. Dewek jeung ilaing ditepungkeun di ieu patempatan sarta ilaing jadi murid dewek. Pokona mah ilaing sing yakin deuleu euy engke dina waktuna ilaing bakal jadi jago saperti halna si Topeng Mayit.
sabab ilmu ajeng kekuatan dewek ngan ukur salaput ipis ngan ukur geseh saeutik ajeng si topeng mayitnya. Aji Sutra netep ka Mbah Camati Sakti alias setan galunggung anu ayeuna jadi guruna. Kadenge Aji Sutra nyarita deui, mun kitu mah Mbah Guru sebenarnya cantang tu eleh meureunnan lamun masih keneh ngora saperti kuring mah. Bener sakumaha ku dewek tadi diomongkeun upama ilain geus mampu nyangking sakabeh ilmu dewek nya terus latihan kalawan rajin cek dewek oge teu mustahil ilain bakal mampu ngelehkeun si topeng mayit anu pastina oge umurna nambahan beuki kolot kaharti meureunannya maksud dewek ku ilain ji. Aji Sutra tembong dina waktu harita ungeuk bari ngajawab, kaharti pisan Mbah Guru. Jadi lamun kitu mah kuring oge lain ngimpi mun boga cita-cita saperti halna si topeng mayit nyata ngawasa dunya kajawaraan. Nya kitu meureunannya Mbah Guru. Bener memang bener ilaing oge boga haknya kangaranan jelema hirup aya cita-cita ajeng kahayang mah laksana jeung henteu gumantung ka ilaing oge nya anu kudu terus ngalatih diri nepikeun ka bener-bener bisa ngaleuwihan kaayaan dewek. Bener Mbah Guru, tapi sajabana ti ilmu jeung kekuatan anu tadi na masih keneh aya kitu kekuatan anu sajena Mbah Guru. Ilaing sigana bae panasaran meureunnya acan yakin sapinuhna kana ilmu dewek hade ayeuna ku dewek bakal ditembongkeun kekuatan ilmu kontak siapkeun diri ilaing ji ulah nepikeun ka pangaruhan ku caritaan deweknya. Mbah Camati Sakti katingali harita nyidakepkeun dua leungeunna netep ka Aji Sutra. Sapasang leungeun Mbah Camati Sakti ngageleter diangkat lalaunan kaluhur terus nyarita ka Aji Sutra. Sari, hayo maneh sari Aji Sutra, sari kayaknya Aji Sutra. Ilmu kontak Mbah Camati Sakti memang hebat, sabab harita Aji Sutra geus teu bisa nahan ayana piserieun. Harita nepikeun ka Cirambai terus-terusan seuri teu eureun-eureun. Mbah Camati Sakti kadenge harita nyarita deui. Gas cukup. Ayeuna cari kayos ya. Cari cing tarik dulu. Si lain cari aji cing tarik dulu hayos ya. Cari. Aji Sutra anu tadina seserian teh langsung robah jadi ceuri, bangun anu kanyanyerian, geus eueuh di kaera sigana teh. Mangeus aron carikna dulu ayeuna gantikeun lain carik dulu. Ngigel sia hayo. Ngigel iraing Aji Sutra. Ngigel sia ngigel. Aji Sutra eureun cerikna terus ngengklak ngigel motah pisan igel-igelan bari biwirna baceprot sorangan. Cukup dulu. Ayeuna gulang-guling sia sok gulitikan dina taneuh Hayo gulang-guling dina taneuh sia si lain Satiap anu diomongkeun ku Mbah Camati Sakti diturutkeun ku Aji Sutra. Padahal Aji Sutra sorangan dina kaayaan sadar, tapi manehna teu bisa ngalawan kana kekuatan anu mangaruhan kana dirina. Gitu memang keistimewaan ilmu kontakna Mbah Camati Sakti si setan galunggung.
Kesang ngaragajag dina sakujur awak Aji Sutra. Napas ngahegak netep antep ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Bener hebat teh ilmu kontak teh Ki. Waduh, kuring kakara ya. Manggihan ilmu anu kieu mah, duh, nyaan hebat. Mudah-mudahan bae kuring oge bisa ngayakinkeun eta ilmu kontak. Ilaing oge pasti bakal bisa karena ieu ilmu Ji. Tapi teu bisa tereh-tereh oi. Segala rupa oge kudu ngaliwatan waktunya. Hartina kudu leukeun jeung husunya. Mangsana neuleman aja ngayakinkeun ilmu teu dewek. Kuring janji bakal bener-bener husuk Mbah Guru. Sabab karasaku sorangan kangaranan jadi jelema anu ipis pangarti mah ukur menangkan nyeri hate jeung wibirang hungkul. Bet jadi tugenah ieu ngalakonan kahirupan oge Ki. Engke mah moal ngaranapan kitu teh Ji. Cing percaya ka deweknya. Nu matak ilaing ayeuna mah henteu kudu leutik hate komo mun nepikeun ka hayang ngocoran diri sorangan. Sedangkan umur masih keneh ngora. Balagu kacita cek dewek mah nya. Lamun nepikeun ka kitu teh siada lo Ji. Naon anu dicaritakeun ku Mbah Guru bener. Jadi tujuan urang ayeuna teh nyaeta nyumponan ka hayang laras anting adik kuring teh nya Ki. Bener oi, bener. Urang teangan si Jaka Sinangling jeung si Ayu Mangantinya. Di mana engke geus panggih, urang binasakeun sarta sirahna urang bawa ka si Topeng Mayit jeung si laras anting. Ku cara kitu, apanan meureun hate ilaing oge kaubaran lin. Bener Ki, ngan tetep urang ulah gagaba, kudu asak tinimbangan Ki. Sabab naon anu bakal dilakukeun ku urang ulah nepikeun kagagal Ki. Kitu diantarana kaayaan Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra anu diparengkeun panggih sarta ngajodo jadi guru jeung Ayu Manganti keur beberes di tempatna anu tadi dipake leureuh tea. Beberes sabab geus waktuna rek balik ka imah. Jaka Sinangling ngareret ka Ayu Manganti bari terus nyarita lalaunan. Karunya ayah akang mah ka Aji Sutra teh. Bakatku cinta meureunan ka Ayu. Napikeun ka jadi nekat jeung poek saperti kitu tah jalma teh. Ngan untung akang lain kaasup jalma kejem sarta telenges. Padahal Aji Sutra dipikir-pikir mah jelas ngahina pisan ke akang teh. Tos ente kada dibahas deui masalah eta mah Kang. Mudah-mudahan be ku kajadian tadi Aji Sutra disadarkeun pikiranana. Nu penting urang ulah dugikeun ka saperti Aji Sutra Kang. Langkung sae ayeuna mah urang wangsul we Kang. Bili ama ngantosan lami teuing. Nya mangga atuh. Ngan duka ieu latihan moalnya dina poe ieu. Da tadi oge sami bejeng latihan basa akang ijen jajaten jeung Aji Sutra. Ih, nya benten atuh eta mah Kang. Sanes latihan eta mah. Margi Kang ngaranan latihan mah kedah sareng anu langkung punjul tibatan urang. Sedengkeun Aji Sutra mah pan jelas sanes tandingan Kang Angling atuh. Nya atuh, langkung sae aya mah urang wangsul Ayu. Bet mun teu latihan mah nya urang leureuh be, urang latihan di kamar jeung Ayu. Ayu Manganti nyiwit leungeun Jaka Sinangling anu jadi salakina. Belah kenca ngelek boboko, sedengkeun belah katuhu ngaleng leungeunna Jaka Sinangling. Datang ka imah, si Rawing jeung Saraswati keur ngalobrol. Anu saterusna Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling oge diajakan ngobrol. Si Rawing ngabagikeun paneuteup ka anak jeung minantuna teu lila terus nyarita.
puguhnya nya ama bet poho bet poho wae ketang sarua bae nya sarua bae rek bapa rek ama oge bila kadar sesebutan lin iya puguh jeung indung hidup ieu teh nya keur ngabahas nya ngobrolkeun ngeunaan beja ayana paguron topeng laras kawilang paguron anu acan lila tapi pangaruhna geus nyebar ka mana-mana meh sakabeh jalma jeung jago-jago nyaritakeun kaayaan eta paguron teh can lila ngadegna tapi anggotana geus loba ngan nurutkeun beja cenah anggotana teh jago-jago ti golongan jaheut Ayu manganti netep antep ka Sirawing naon anu disalempangkeun ti anggalna tetela ayeuna jadi kanyataan paguron anu make ngaran topeng laras geus pasti aya hubunganana jeung si topeng mayit kitu cek pikir Ayu manganti kadenge harita Ayu manganti milu mairan caritaan sanes numutkeun eta wartos teh ama anu mingpin paguron teh mun paguron topeng laras nasa kitu ama nurutkeun beja mah cenah nyaeta si topeng mayit anu jadi pamimpin eta paguron teh Ayu terus terang amat teh nya ayeuna mah jadi boga karep ye hayang ngabuktikeun eta beja amat teh hayang ngabuktikeun eta beja jadi penasaran ye mun teh mah nya si topeng mayit anu can lila makalangan geus wani nyieun paguron kitu tah Saraswati milu nyambungan caritaan anu jadi salakina. Jadi maksud ama teh kieu anaking hayang nyelidik ngabuktikeun ngeunaan kaayaan paguron topeng laras bener jeung teu dipimpin ku satopeng mayit lian teh eta sakalian bari jeung rek neangan laratan ngeunaan Rasanti adi hidup anu tug nepikeun ka ayeuna masih kana eta can aya laratanana geuningan. Jaka Sinangling ngabagikeun paneuteup-na ka indung jeung bapakna teu lila terus kedalisan ari sagam abdi mah maksud anu sae eta teh ama margi urang memang henteu tiasa ngantepkeun lumakuna kajahatan anu tinangtos baris ngaganggu kana ketengtreman rahayat utami namanya eta jalma-jalma anu teu gaduh dosa. Ayu manganti milu ngarojong kana caritaan Jaka Sinangling anu jadi salakina. Rupina sakumaha anu disaurkeun nembe ku Kang Angling eta leres pisan ama dalah abdi oge jadi ngiring panasaran ieu teh hoyong ngabuktikeun ngeunaan ayana beja tos ngadegna paguron topeng laras kitu tah ama. Sirawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Jadi kieu maksud ama teh dina poe ieu ama rek miangnya naon sababna make ayeuna sabab ama memang hayang inditna teh poe ayeuna tah ari hidup duaan wayahna nya ngabaturan indung hidup di dieu ngan tetep sanajan kaayaan di ieu lemur siga anu tenang-tenang teh salahna upama urang tetep waspada kangaranan waspada mah kudu sabab teu mustahil anak-anak buahna si topeng mayit disebar ka lemur-lemur kitu tah. Jaka Sinangling bet boga karep hayang ngabaturan anu jadi bapana dina mangsana nyelidik ngeunaan paguron topeng laras anu dipimpin ku setopeng mayit bari sakalian rek neangan laratan ngeunaan Rasanti anu jadi adina. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui. Kumaha atuh upami abdi ngiring ama? Muhun maksud abdi teh ngarencangan ama mangsa ngalaksanakeun pamaksadan anu tadi nyaeta nyelidik kaayaan paguron topeng mayit sareng milarian laratan Rasanti. Kumaha ama? Lebah dinya amah henteu satuju. Terus terang amah henteu ngidinan mun hidup hayang milu ka amah. Naon sababna? Sabab hidup duaan di dia dibutuhkeun ku anu jadi indungnya. Lian ti eta amah leuwih bebas upama lumampah sorangan tibatan jeung di baturan. Jadi ama lain henteu percaya ka hidup, lain embung di baturan. Hidup mah di dia duaan kudu ngabaturan anu jadi indung. Ngarah amat tenang dina lumampahna. Kangalanan di dia indung hidup aya anu ngabaturan mah ka aman lage apan jadi tenang.
Ayu manganti jeung Jaka Sinangling silih teuteup. Sabenerna maranehna duaan boga karep hayang ngebaturan si Rawing, tapi kangaranan si Rawing geus nangtukeun putusan anu saperti kitu mah tangtu be moal bisa maksa milu. Saraswati kadenge harita kedal di lisan. Ibu bisa ngarti sarta nggak maklum karena maksud hidup duaan. Anu boga karep hayang ngabaturan anu jadi bapak. Ngan, bapak hidup memang mending keneh lumampah tanpa dibaturan. Sabab anu butuh dibaturan mah ibu. Buku bapak hidup mah geus teu aneh deui lumampah nyorangan. Pangalaman anak geus asak dina waktu-waktu anu katuka. Jadi ku enak kitu wayana hidup duaan. Di dieu ngebaturan ibunya. Tah kitu dijelaskeun pisan bieu pan ku indung hidup. Indung hidup jikan ama. Jadi dina poe ieu ama rek miang ieu. Kade mi HP indung hidupnya. Sanajan nya lain awewe biasa tapi ngangaranan jalma jahat mah bisa wae leuwih nekat jeung leuwih hebat pangartina nya. Ayu manganti neuteup ka si Rawing terus nyarita. Nya, upami tos kitu putusan nama ama. Abdi ngiring ngadoakeun be. Mudah-mudahan maksud ama masing aya dina kalancaran. Malihan utamina mah laratan ngeunaan Rasanti sing enggal kepenak ama. Abdi oge ngiring salempang. Upami emut ka Rasanti teh sanesna naon ama. Eta atuh da henteu aya bartos naon-naon geuningan ka dieu teh nya. Heuh matak cek ama oge dina poe ieu keneh nya. Geus waktuna ieu ama kudu miang. Geus dibuktikeun ku sorangan mah geunaan beja anu katarima. Heueuh ngeunaan paguron topeng laras anu dipingpin ku si topeng mayit. Kaapanan ama teh henteu panasaran. Sababnya kitu geuningan ari beja mah sok rajen ditambahan. Tina sajengkal bisa jadi 2 jengkal. Pan ari geus dibuktikeun ku sorangan mah henteu panasaran. Kitu tah Raswati jikan akang. Saraswati imut terus ngawalon. Mung kadebe ulah dugikeun ke teras ngampleng Kang. Abdi di dieu jeung barudak nganti-nganti. Ari Kang Rawing ke kalaka kajongjonan. Nyamual atuh moal kajongjonan atuh moal. Masina akang teh rek neangan jodoh. Rek neangan anu ngora make jeung kudu ampleng-amplengan. Pan ieu mah jelas rek nyilidik.